matak ia Semar ulah dimitoskeun lain ieu lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh baketut we nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri itu bisi-bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali mawa kantongna teh kantong kosong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun grepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa ieu deui di semah-semah teh meuni duh bekah luang liang irungna teh asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan ayeuna mah lain zaman ti kotok di lebuan tapi ti kotok ditreukan dengekeun keun ngadengekeun meureun teh sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh hese teh mancing bapak aing awe ambek lamun ambek lain Semar ganti ku robot ya tah kitu punten Pak ieu mah gambaran Pak ayeuna mah teh balik deui cepot ka bapak nya meuli hate teh ka aing sia teh tong sok kitu sabab setiap-tiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum heuh dewek teu boleh ngeleketek we ka manehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana pecakan euy da nu sok nyilakakeun mah nu deukeut heula anak pamajikan gara teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar tuh kade dibalik eta aya naon mahala mahayu nya nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh dah duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun entong borok make jeung ladang basilat bapak menang kesang sorangan lamun can dijakatan 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana apa di Arab-Arab teh boga pamajikan solihah teh heuh pamajikan abdi solihin sarua teh hartina mah dah gitu Pak nu matak bapak dewek mah salilana tara dahar keur lapar tara sare keur tunuh tah ieu aki-aki jibatna ieu tara dahar keur lapar tempo we nu lapar dan nu lapar mah tara si banyo acan panggih jeung hakaneun kedewek we teu nyaho leungeunna mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaituna teh usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun bismillah nya heueuh tertib agama
agama manitah tertib kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di Jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula kanu boga lapar ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug nu tunuh mah di mana we nu matak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh syare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot syare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib bener kan sing tertib da bener ngahiangnya gitu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh